Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Boleh? Boleh. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu anu jawab salamna kompak, didoakeun menang minantu orang kaya. Matres ya. Ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Bapak-bapak nu ngajawab salamna lulus kaciri kermikiran hutang. Boleh lagi, boleh buat pemuda, boleh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Sekali lagi boleh. Badan pendek, muka hitam, hidung pesek. Gelo sama cakep. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ba'da ibadah tahiyah nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Alayah wallahu alam ala haqiqatihi wa bimurad. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man alima wa amila wa alima fahuwa yud'a aziman fi malakutis samawat. Al hadis wallahu alam ala haqiqatihi wa bimurad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ij'al qaryatana hadihi wa sa'ira qura'il muslimin wa baldatana hadihi wa sa'ira biladil muslimin. Amina rahiyya rahisa salima mahfudha. Allahumma fahimna ilma syariah wa tariqah wal haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Di mental kenapa? Mental yuk tablik akbar yuk kieu leutik sih. Tapi jangan panggil aku anak kecil paman. Walaupun kecil kahayang nama gede. Supaya kompak orang salawatan siap, salawatan siap. Salatullah salamullah taha rasulillah. Habibillah tarikolot bojong kaso kapasar mawaran catar makin kolot makin ngaco alim salat salat aja salatullah salat salamullah ala yasin
salawe mah 25 mobil sedan hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa hejo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawe mah 25 angeun kacang napariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang beuheung hawu salatullah salam beres tenang be siap ngaji siap ngaji siap ngomongkan ngaji di tempat ngaji lieur atuh yang majingan kabeh jeung tukang ngaji kabehnya. Pertama-tama anu sangat dipihormat nyatana pengatur waktu pembawa acara Akang Kiai pembawa waktu nyata mudah-mudahan sing dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah barokah ilmu, tambah-tambah kamuliaanna. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Tehilap oge nyata ka Sohibul Bait selaku pimpinan pondok pesantren Manba'us Sa'adah anu mana mudah-mudahan mantena sing dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah barokah, tambah-tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan pasantrenna sing dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala, santrina makin seueur, anu masantrena sing barokah. Oke, mudah-mudahan sing nambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahilap oge nyatana kasegenap para kiai, para alimil ulama, para hujaj, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, sadayana ieu para kiai, para guru alladzina lam yudkar ismuhum ta'diman wa tawqiran lahum wa yurza du'ahum bil khair. Ieu para kiai, para ajingan mangrupakeun surujud dunya wa masabiul akhirah, oborna dunya neona akhirat. Mudah-mudahan para kiai sing dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah manfaat ilmuna, tambah-tambah berkah hartana, tambah-tambah barokah palaputrana, tambah-tambah kamuliaanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh wiji-wiji sadayana nu nampak hadir di acara, para ibuna, para bapakna, para pemuda, para santriyin santriatna sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditetepkeun ku Allah dina agama anu pageuh, nyatana agama Ahlus Sunnah wal Jamaah, resep kana berbagai sunnah, jauh hirup tina bid'ah, rajin ngaji ka madrasah, rajin ka masjid berjamaah. Mudah-mudahan ditakdirkeun ku Allah bisa berangkat ke Mekah ka Madinah, ke jalan haji jeung jalan umrah, balik di Mekah ka beli sawah, kajian imah anu megah, ka beli mobil anu mewah. Oke, mudah-mudahan salakina sing tambah-tambah jauh-jauh na tambah soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan oke mautna sing maut husnul khotimah, ucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amina ya Allah ya Rabbal. Amina ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan nu hadir di dieu sadayana sing barokah kasab, barokah palaputra, barokah rizki, awak urang jag-jag waringkas, di imah urang laloba beas,
dina sakuloba duit kertas, tetempuan urang cekas, dedengian urang jelas, ngarajina oge ikhlas, ngajan lewat di jam 12. Siap lewat siap, siap lewat siap, siap. Luar biasa kompak. Toilannya tadi ulah latih, biasalah hai ganjel mah gitu. Ya mati ditah naik be, gitu. Ya tadi teh apa mental ih, insyaallah. Tuh santri luar biasa. Hidup santri. Ya udah hidup menyepai. Bener kudunya akasan. Ulah ngomongkeun ngaji Pak, ulah ngomongkeun bisa jeung teu ngaji. Santri geus aya di pondok geus mulia luar biasa di hadapan Allah Subhanahu. Hese zaman ayeuna neangan santri hese Pak, luar biasa. Allahu Akbar. Saya takut. Luar biasa, bener. Santri luar biasa di akhir zaman hararese mantap pang mulia-muliana jalma anu boga anak dipondokeun di pasantren, kacaritakeun dina hiji kisah zaman Nabi Musa alaihissalam. Menang tuh kisah menang. Zaman Nabi Musa alaihissalam aya seorang suami istri anu keur ngandung istrina. Eta keur ngandung istrina cek salakina anu geus rada geringan wae kumaha ka pamajikanna, mi jaga lamun ieu budak lahir bapak kaburu maot hek budakna komo lalaki mah pangmasantrenkeun wayahna amanat anu jadi bapakna. Singkat we, singkat padat lah pokona mah. Datang kana waktuna bapakna dipudut aja ku nu makawasa maot ngaranna. Bener teu? Pan maot mata apa? Ya, maot mata apa? Itu. Mudah-mudahan orang sing panjang umur kabehan. Mudah-mudahan orang sing panjang umur kabehan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu sing panjang umur. Batur geus maraot maena beus sorangan. Eta kaceritakeun kitu ceritana dikubur bapana teh ya. Datanglah Nabi Musa ngelewat ke eta kuburan. Begitu ngelewat ke eta kuburan ngadengekeun jelema keur cucuritan cerik disiksa ku malaikat. Takorub Nabi Musa ka Gusti Allah. Cek Nabi Musa, Gusti ieu jelema kunaon? Ieu jelema tara salat, tara ibadah ka kaula mantak siksaana luar biasa. Luar biasa siksaana ti Gusti Allah. Disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Ari teu lila Nabi Musa teh lempang deui ka eta kuburan ngadoa ka Allah, ai pas kitu teh nempo deui tah ka eta kuburan. Ari keur harita mah keur disiksa, pas lewat deui ayeuna mah tah Nabi Musa teh eta si bapak-bapak teh keur diuk dina kursi emas. Diuk dina kursi emas, Bu. Allahu Akbar, luar biasa eta. Ditanyakeun takorub di ka Gusti Allah, Gusti ieu boga amalan budak teh. Ternyata bapakna maot can kaburu lahir, lila lahir anakna nyaeta lalaki anakna teh dipasantrenkeun, ladang masantrenkeun anak di alam kuburna dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hidup santri. Santri mapan Allahu Akbar, kiai mah kudu tahan mental boga santri mapan. Santri teh luar biasa tengah puting naik tangga kalapa. Tanya ku guruna, "Mang keur naon, Mang?" Neangan jalan ke langit kiai cenah. Tengah puting ngajorowok. "Kiai, minta uyah." Jeung naon, Mang? Jeung kejona. Allahu Akbar, lapar meureun. Bener. Luar biasa. Geus pokona mah urang mah ngarujuk ka Abuya Cirongoknya. Amalan urang mah ngaji. Jelema ngaji mah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu terhormat oge nyatana aparatur pemerintahan tikawit atasan sampai bawahan. Mudah-mudahan tikawit Bapak Lurahna ti atasana sampai ke bawahan Bapak RT jeung Bapak RW na sing dipaparinan rasa keadilan ku paduka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna Pak? Ngadangu kisah cariosan Mama Tanah Baru Bogor, Raden Ki Haji Abdullah Nahrawi bin Raden Ki Haji Yasin. Kumaha cek Mama Tanah Baru? Lamun abdi dipasihan doa anu diijabah ku Allah mantak
pangheulana nu didoakeun ku abdi pamarentah. Naon sababna? Sabab lamun pamarentahna hidmah, pamarentahna lurus, pamarentahna amanah, urang ngayakeun pengajian ge geunaheun. Geunaheun teu Pak? Geunaheun teu Pak? Sababaraha tahun katukang keur zaman corona luar biasa Pak. Bener. PPKM. Oh. Kokobok teu diberi dahar. Oh. Nah, mudah-mudahan ieu pamarentahan sing dipaparinan rasa keamanan keadilan ku Allah Subhanahu wa taala. Tahilap oge anu Gusti Imam dihormati, jarang nu ngadoakeun ya, tukang sound system, tukang tenda. Oh, pun doakeun jauh usahanan mah dijerokan teu puguh tegat ti koro we. Ya, tukang sound sing asup ka surga. Jeung sound systemna. Hadirin zaman sangat dihormat, puja sinarang puji urang sanggakeun kadat Allah nu Maha Suci. Salawat beserta salam muga tercurah keharibaan baginda alam wasana Nabi besar Muhammad, ka keluargana, ka sahabatna, ka tabiin atba'ut tabiin, muga tercurah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saalit we nya ieu mah idhul surur lah itu lain ceramah mah lain cacahan bepalah nya teu bisa ngaji lagi. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alima wa amila wa allama fahuwa yub'a aziman fi malakutis sama. Man alima sing sajalma anu ngaji, jalma anu ngaji rek nu masantren, rek ngaji mingguan, rek ngaji sahriahan, pokona mah daek ngaji we eta jalma tos ngaji wa amila ngamalkeun kana ilmuna hasil tina ngaji. Nyaho bahwa pahala berjamaah 5 waktu teh luar biasa, maksakeun salat berjamaah. Nyaho ayeuna sedekah teh luar biasa, maksakeun boga harta daek sodak. Mata urang doakeun mudah-mudahan ieu anu antusias kana acara sagala harta nu dikorbankeun ku ibu-ibu jeung ku bapak-bapak sadayana mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, oge mudah-mudahan sing dibales kalawan balasan anu berlipat-lipat ganda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Misil-misil orang yang berinfak di jalan Allah, membantu membangun membantu membangun pondok pesan, membantu membangun majelis membantu menyantuni anak-anak yatim, membantu nini-nini Bu, jelema nu deuk sedekah komo sedekah kana Maulid Nabi, komo kana pengajian, geus penting ayeuna urang niatan ieu keur ngagungkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, keur ngagungkeun ka baginda Muhammad sallallahu alaihi. Anu mana kumaha tuh? Bagja luar biasa. Pahala ganjaran sedekahna penting ayeuna dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Geus ku barokahna ieu acara, ku barokahna ku hebatna ieu acara, ku mulyana ieu acara, jalma nu datang ka dieu keur bingung balik sing dibere bungah ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma nu keur susah sing dibere senang ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma nu keur sedih sing dibere kabahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu boga masalah datang ka sing dibereskeun masalahna ku Allah Subhanahu wa taala. Anu keur boga kabingung sing dibebaskeun kabingungan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu boga anak can kawin sing geura aya jodona. Anu usahana teu maju-maju sing maju. Nguseup meureun. Apa anu teu maju-maju mah tukang nguseup.
Hayangnya tukang usap maju, kecemplung. Tapi hirup mah kudu cara tukang usap Pak. Pede. Laut can puguh meunang geus mawa ieu, wadah nu gede. Bener? Bener. Ini muludan bos, senggodong. Patuba liman kana ta'dimu sallallahu alaihi wasallam gayata maramihi wa marma. Patuba bagja luar biasa, bahagia luar biasa liman pikeun jalma ta'dimu anu ngagungkeun eta jalma kasa ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi geus datang di imah urang ka dieu ulah boga niat naon-naon iwati urang niatan urang keur ngagungkeun ka baginda Rasul. Tapi kan ku kitu ku jasana sa ku jasana alim ulama mantak nu dihaulkeun penting ayeuna sing aya dina rahmat jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa jelema ngarti mapa kumaha nasib urang, tanpa jelema anu ngarti dina ilmu agama kumaha nasib urang. Bener? Tanpa jelema nu ngarti, tanpa kiai, tanpa ajengan kumaha urang. Naon sababna? Kiai mah pendasina lembur. Kiai mah pendasina mantak lamun jamaah hewa ka kiai najong pendasi. Nu hancur suku apa pendasi? Jeung moal beda pangkatna Pak. Ku ngagungkeun ka baginda Rasul, niatna murni ikhlas ngagungkeun baginda Rasul, bakal dibales kabahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal dibales kebahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mawa kabodohan ka ieu tempat balik urang diberi kapinteran ku ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Depan beda pangkat jelema ngarti jeung jelema bodoh moal sarua. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jelema bodoh moal sarua jeung jelema ngarti beda. Jelema bodoh mah punten Bu, jelema bodoh kuli nurunkan batu satrep kulimaan dibayar 100.000, saurang kabagian bara 20.000 satrep nurunkan batu kulimaan diberi 100.000, berarti 20.000 ewang can suku katinggang batu. Tapi jelema nu pinter punten ngakat batu ginjal leutik 12 juta. Bener tuh? Bener tuh? Itulah bedana jalma bodoh jeung jalma ngan geus pokona mah ngaji ngan hasil ngaji wa amila kudu daek ngamalkeun kana ilmu nu kurang tos disupih. Mantap, mudah-mudahan sagala ilmu anu tos disampaikan ku guru-guru urang sing ngajadikeun ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu atuh kasalaki ulah ngalawan bae kudu bager, kudu nyaah ka salaki. Itu kan kadang-kadang ibu-ibu mah tara narima ka salaki. Kayaan ka salaki teh pan kieu lah. Kadang-kadang lolobana ibu-ibu mah teh nyaho salaki teh keur bagus usahana, keur goreng usahana teh nyahoan pamajikan. Nyahona kieu be. Bener teu? Padahal mah lalaki mana pun nu embungeun ngabahagiakeun pamajikanana. Gitu. Pasti KBG hayang ngabahagiakeun anak jeung pamajik. Ditanya usaha ka Jakarta, jang naon Pak? Jang anak jeung pamajik. Majikan. Kadang-kadang mah pan nyusuh basi ngutruk ibu-ibu mah nyusuh. Heeh, geus kolot oge teu gablek pikiran. Hayu hayu gonta-ganti baju. Nyaho susum hujan ayeuna mah. Polongo kolot-kolot. Bener tah? Bari nyeusehan eta. Ibu-ibu mah kadang-kadang Bu, punten Bu, lamun ningali keterangan dina kitab Uqudul Zen, ayyum mamra'atin gosalat siaba jawjiha, aya jelema hiji awe hiji pamajikan nyesehkeun baju salakina, bari ridho bari ikhlas, dicuci bener, ketika eta baju rek dipoekeun dipeureut teu Bu? Dipeureut teu? Eta cai peuretan baju teh anu baju salakina sakabeh keciltan caina dijieun malaikat ku Allah Subhanahu wa taala. Anu eta subhanallah subhanallah eta cai beureutan kecelakaan teh Bu. Iya cicing si ibu aing mah mungkin
Allahu Akbar. Punya kecetanana caina teh tah, caina ya. Kecetanana dijieun malaikat pangmentakeun hampura ka ibu. Can selama eta baju dipoekeun sakabeh nu ka senter ku matahari, pangmentakeun hampura ka ibu nu nyeuseuna. Siap-siap Pak isukan mah Pak. Baju mana baju. Diseseh ya. Allah cenah Allah. Eta teh nu dipake buka. Nyeusehan rame juga nanti. Heungan rame-rame kitu nyeusehan teh. Pan belah ditu mah abdi mah diciteras Bu, aya wahangan. Kamari mah keur halalo ya. Ibu-ibu teh ngalek seusehan teh ka cai ka wahangan. Kelek ka wahangan. Itu. Opatan ngariung. Bari nyeusehan ngobrol. Naon ngobrolna? Cek anu hiji teh kieu. Lain salaki maneh mah gagah usaha di Jakarta nya. Nya karak balik cenah. Cenah ge balik jelema datang jelema. Aya geus hayang naon atuh? Nu hiji deui. Cenah, salaki maneh ka mana teh katingali? Teuing salaki aing mah teh jelas. Salaki na sebut teh jelas, Pak. Allah. Anu hiji deui kumaha? Maneh mah leuheung cenah maneh mah usaha. Ngeunaheun salaki maneh mah. Usaha ge aing bangkrut bae. Ngawarung cenah ge bangkrut, teu salah pamulangan wae. Boga sawah sakotak dijual, dipake modal di jualan pulsa. Bangkrut teuing salah ngirim wae. Allahu Akbar. Kudu loba bersuk. Saberesna pangajian kudu aya hikmah anu ditingkatkeun. Mana di antarana urang ngamalkeun ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu. Urang ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. 5 menit deui, 30 menit. Lanjut. Kudu aya bawaeun meunah. Kudu aya tanda, kudu aya ciri. Nah, Pak doananya. Kasadayana doana dina deungeut ieu abdi bade nglaksanakeun minum. Pengan serius teuing. Well. Garing bos. Aduh. Teruskan. Well. Takbir. Semangat keneh ya. Dua deui kiyaina. Urang ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, siap ningkatkeun ibadah ka Allah. Tingkatkeun supaya aya peningkatan dina urang deuketna jeung Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatna jalma nu pangmulia-mulyana di akhir zaman jalma anu tadi teh ayat nu dibaca, jalma nu loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul jeung jalma nu loba istighfar tobat ka pangeran. Kumaha carana? Eureunnan pamaksiatan, kurangan dosa, gedekeun taat, tingkatkeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Kurang ngadongeng siapa? Supaya ka harti bilah. Itu udah ngomongkeun dalil kayaknya. Itu teh harti mapan kieu gitu. Nah, abdi lamun ngaji jeung santri, alhamdulillah boga santri sanajan saeutik batur ngapalkeun lah. Doana panjang ti sadayana sing barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Eta lamun ngaji jeung santri sok contohkeun kieu. Si Jaed, si Bakar, Umar, Dadap, Waru, Keblek. Itu. Nurek contoh mana? Si Dadap jeung si Waru lah. Si Dadap jeung si Waru. Ieu supaya ningkatkeun amal ibadah. Ari si Waru teh tukang bas, Pak. Si Waru teh tukang bas. Berarti pagaweana naon? Ngarehap imah nyieun imah. Cek si Dadap kieu. Waru ka dieu. Cek si Dadap kieu. Waru urang boga duit 200 juta. Pangyieunkeun imah. Gitu. Pangjieunkeun imah, gambarna ku maneh jieunkeun nu kira-kira pantes belah pokona mah. Nu kira-kira pantes. Geunaheun di usianana. Siap cenah ge. Cek si Waru teh ka si Dadap, siap dap pokona mah. Laksanakan, gaskeun. Naon sababna? Aya untungan, Bos. Aya untungan. Pak ieu nyariosna kieu biosna naon? Emang ieu mah sungut napan keur lahirna teu di adanan. Jadi kieu hampura pinya. Hampurannya. Heeh maksudna abdi teu bisa alus ngomongna.
Salwa abdi mah makhluk kasar, lain makhluk. Gaskeun lah pokona mah. Wantun gaskeun teu wantun. Si dadap teh bikin ta duitna ka si waru berangkat ka material Pak, balanja besi, balanja bata, balanja semen, balanja batu, dijieun lah pendasi mulai mendasi. Ngan si waru otakna rada jahat, kumaha rada jahatna, kumaha carana ieu untungna leuwihna leuwih rada gede. Pan eueuh deui Pak, nupang seger-segerna ngobrol ngomongkeun kauntungan sanajan can kecekel. Di pos ronda ya ngerokok untungnya sekian juta padahal can nyekel seger eta ngomong. Lamun geus kieu ngobrol teh aing rugi usaha cenah kieu tah. Ribu eta geus kitu ribu. Ngobrol kauntungan meunang mah. Kumaha tuh akhirna nu kuduna meuli besi 12 meuli besi 10 Pak. Batana nu kuduna hebel nate ukuran 10 cm meuli nu 7 cm. Sagala dikurangan ku manehna. Semen teu make semen 3 roda, make semen eta teh naon nu rada hejo teh ningan. Kitu belah pokona mah. Katanya semen naon Garuda lah, Garuda. Ada orang Indonesia semenna Garuda. Dijieun lah imah, nimbangna teu pati bagus eta bangunan doyong Pak. Lah kajen nenjang aing ieu cik si waru teh. Kajen nenjang ieu. Jadilah imah teh bari tenyiku, bari rada doyong, haju kaprotana ge kitu tah. Kos ombak teh itu tah. Teu mulus lah pokona mah. Kamar mandi masang WC-na nyengsol. Keramikna bolong diketrokan teh. Kajen yang penting mah beres aing mah cair be pokona mah. Gitu. Yang penting mah beres cair. Cek eta si waru tean. Akhirnya kumaha? Beres lah menang 3 bulan eta imah beres, dibawa kuncina berangkat ke si dadap. Kumaha tuh? Assalamualaikum dadap, imah beres yeuh, tah kuncina. Pokona mah selama di ayeuna urang teu boga sangkutan deui. Keudeung cik si dadap teh, baru keudeung. Maksudna kumaha tuh? Keudeung urang ngobrol heula kieu. Cik si dadap teh, baru urang mapan imah geus loba. Sawah loba, mobil kita kapake, maksud urang mah nyeun imah teh jang maneh, lain jang urang. Kumaha Pak? Si dadap kieu deui wae kaduhung. Aduh, aing kaduhung teh dibaguskeun. Bener teu? Kaduhung teh dibaguskeun. Mun nyahojang urang mah besina nu bagus, ditimbang heula, masang keramikna, WC-na moal nyengsol, bener? Kitu. Ieu satu gambaran Pak. Satu gambaran orang diciptakan ku Allah, mata orang menang Allah, lengan orang menang Allah, suku menang Allah, disehatkan kabeh ku Allah. Mobil dibere ku Allah, nu boga mobil, motor dibere ku Allah, sawahna dibere, caina keluar tina sumur, imahna jangiuhan dibere. Titah naon? Titah ibadah ke Allah, fasilitasi Allah, titah dipakai ibadah ke Allah. Ngan orang boga sangka ibadah teh jang Allah. Nu padahal mah ketika orang kembali ke Allah, ke alam akhirat, cek Allah, ye salat maneh, ye puasa maneh, ye zakat maneh, ye sedekah maneh, ye amal maneh, eta amal lain jang Allah, jang urang. Kakarak orang sadar di hadapan Allah kumaha tuh? Kaduhung Gusti salat teh teu bener takbirna. Kaduhung salat teh khusyuk. Kaduhung puasa teh teu make ilmu. Kaduhung teu sedekah di waktu di alam dunia. Da urang boga sangka urang ibadah teh jang Allah, padahal mah ibadah mah jang urang. Kahartos mulai isukan riksakeun deui takbirna, riksakeun deui niat salatna, riksakeun deui bacaan iftitahna, riksakeun deui bacaan Fatihahna, riksakeun deui bacaan rukuna, riksakeun deui bacaan tahiyatna, riksakeun deui bacaan sujudna, sampai ka wuduna benerkeun deui. Naon sababna? Punten Bu, eta salat nu dipigawe urang bakal kasampeur jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipake naon cek Allah imah nang pamere kaula, dipake naon sawah nang pamere kaula, dipake naon mobil nang pamere kaula, dipake naon ayeuna kendaraan cai fasilitas si Allah, dipake teu ka kaula cek Gusti Allah. Tidinya urang mah bisa ngajawab kaduhung kosi waru tiang nepak tarang. Betul
Betul? Maksudnya non ieu nalekeun aing. Jangan pikir. Biasa besi keur kasurupan saya teh. Nah, hadirin jamaah anu sangat dipihormat. Geus pokona mah tingkatkeun ibadah urang ka Allah. Beda deui jeung ibu-ibu. Ibu mah Bu asal nurut kanu jadi salak. Asal nurut kanu jadi salak. Ngan punten Pak pamajikan mah kumaha salaki. Betul. Bener teu? Kumaha jadi salaki pan aya laguna ge. Ku jadikan engkau imam. Apa teh eta? Laguna? Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan kehebatan. Kau jadikan saksi cinta, hanya Allah yang maha cinta. Sok era biasa. Mun ceramah make ngalagu gitu sok era ngalamun be. Datang ka imah kieu be ngalamun. Cek pamajikan teh kunaon di terame lain cenah ceramahna, kecewa lain henteu make ngalagu sok kapikiran, sok teu geunaheun gitu. Lah cek pamajikan teh kajen keur usaha ieu. Pokna teh. Keur usaha cenah. Keur teh heueuh. Ieu mah tuh. Teruskeun deui. Bukan rupa, bukan harta, bukan pula kehebatan, hanya iman dan takwamu sayang, mencintaimu aku senang. Cek dia sih. Aduh, Allahu Akbar. Atuh ieu mah anggapin medan leupas bae. Atuh, geus kumaha tuh? Nya, pokona mah nitip Pak urang niatan ngagungkeun ka Kangjeng Rasul lobakeun maca sholawat. Bahkan abdi dibejaan ku guru sabahagia guru kieu. Lamun anjeun maca sholawat wayahna ketika maca sholawat hiji bayangkeun urang keur berhadapan jeung Kangjeng Rasul, urang teh keur nyepengan sorban Kangjeng Rasul. Nomor kadua na leungit keulina hati hayang nanaon iwati urang keur ngabungahkeun Kangjeng Rasul, urang hayang salamet di dunia di akhirat jeung di alam kubur. Kumaha nasibna urang rek asup ka surga lamun urang teu deukeut jeung Kangjeng Rasul, sedangkan Rasul yang memegang kunci surga. Betul? Eta nomor kadua na sing ikhlas maca sholawatna tong ditumpangan ku nanaon. Naon sababna Pak? Ketika Rasul geus bungah, sagala kahayang urang dicumpunan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Geus terakhir. Bareng Bu turutan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tulungan abdi. Ya Allah, tulungan abdi. Ya Allah, tulungan abdi. Kangjeng Rasul, belaan abdi. Kangjeng Rasul, belaan abdi. Kangjeng Rasul, belaan abdi. Abdi hayang dipikanya ku Gusti. Salametkeun abdi, anak-anak abdi, keluarga abdi, salaki abdi, pamajikan abdi, dulur-dulur abdi, santri-santri abdi, guru-guru abdi, jamaah abdi, jeung sakabeh umat Kangjeng Rasul. Salametkeun Gusti di dunia, di akhirat, jeung di alam kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.